Assalamualaikum. Punten Bu. Migi abdi bad Migi abdi bade wawancara. Aya tugas bahasa Sunda. Kumargi Ibu nujus rengse wios abdi wawancara. Wios mangga. Lanjutkeun. Urang sadayana bade wawancara anu kaitanna sareng kadaharan Sunda. Kumangi Ibu pansok ngadamel daharan Sunda. Ibu sok ngadamel kadaharan naon wae nu jang dijual. Seueur aya cilok, aya cireng, combro, terus lemper seperti ieu. Contohna Kurang leuwihna sabaraha harga hijina teh? hargana beragam, aya nu 2000, aya nu 1500, tergantung. Tos sabaraha lamina incalan kadaharan Sunda teh? Kira-kira tos 5 tahunan. Kumaha awalna tiasa ngadamel kadaharan Sunda? Awalnya sih iseng-iseng, terus seueur nu mesen gitu, jadi berlanjut ketika dinten ieu. Biasana lamun aya nu mesen sok seueur atawa sakedik? Kadang tergantung anu mesen, aya nu sakedik, aya nu seueur. Lamun aya nu mesen biasana jeung acara naon? Acara ulang tahun, acara pengajian, arisan. Upami penghasilan di pesenan sareng jualan kenging sabaraha penghasilanna? Teu tangtos, biasana hitung rata-ratana sih ya. Biasa bersih-bersihna 50.000. Tadi itu ente banyak untung, tapi hobi. Di damelna teh butuh sabaraha jam? Ini berada Suruh pergi aja, suruh pergi. Di damelna teh butuh sabaraha jam? Tergantung kue anu dibikin, kadang-kadang air sedikit, air henteu. Kunaon teh cara Main motor tadi. Atos biasa ti leutik. Biar real aja. Ibu Ini dengan wawancara bahan anu bahaya. Biasana incalanna di mana wae? Paling di sekolah, terus tetangga-tetangga, teman. Saha wae nu ngabantosan ibu dina ngadamel kadaharan? Nyalira. Ngalira. Naon wae persaingan anu aya dina icalan kadaharan? Persaingan ayeuna sih banyak, tapi persaingan sehat aja. Sehat ya. Naon leuwihna ngadamel saring icalan kadaharan Sunda. Ngelestarikeun budaya ti Sunda wae. Kendala naon wae anu aya? Kendalana sampai ayeuna paling masalah ini bagi waktu jeung keluarga. Ibu pernah merasa kedih? Pernah. Harapan naon wae nu ibu hoyong kana pamekaran kadaharan Sunda? Harapan naon wae nu ibu hoyong kana hayang kana pamekaran kadaharan Sunda? Pamekaran. Iya, pamekaran. harapannya buat Pelestarian. pelestarian makanan Sunda.
hayang dilestarikan terus. Hmm. Udah kan? Oke. Ya. Oke, atur nuhun.